Gabut temen kok mancing bayu tambah gabut tuh barang bong lemen yang makan parung dan kieu puyeng kunang sih puyeng bae juga jama kolot kieu geuning masalah disunatan aing kudu kumaha bingung aing kumaha naeuna sih kan aing ditarik kawin sedangkan aing can disunatan itu barang ku disunatan heula meureun kumaha disunatan sih atuh kare disunatan dan masalahna geura masalahna kuku aing sieun disunatan tapi lamun teu disunatan sinina bogaheun kawin jeung aing deui komo cekolot nama adi kawinkeun jeung batur malahan sieun kunaeun kare sieun asal digigel sireum disunatan mah teu nyeri sakumaha. Wah, lepus ya mah, nyeri kumaha. Bukan orang dipotong, kok teu nyeri. Sing yakin teu nyeri teh. Geus ayeuna kieu bae. Aing bawa kenalan dukun sunat mah. Geus biasa nyunatan. Geus berani sunatan ka dia. Geus terkenal pokona mah tah. Serius, geus terkenal. Serius aing mah. Geus terkenal man tah pokona mah. Berani disunatan ka dia. Yang satu, eta dukun sunatan suruh ka dieu. Moal bisa. Eta mah dukun sunatna sibuk. Oh, gitu. Orang kudu ka ditu nya. Jauh teh tempatna. Deket. Eta geuning di dukun lisu. Geus satunya. Ayeuna ge bisa. Tapi pengen perlu daftar heula. Geus ayo tuh ayeuna daftar lah. Ayo. Itu tukang sunatna. Heeh, kumaha gitu. Ini keur ngasa bedog. Lu nyunatan pakai bedog. Geus tenang bae. Itu mah pokona mas ahlina. Itu mah pada berarti ngalaeupan sunatan mah kira gaji. Ayo, tenang bae ah. Assalamualaikum, Mbah. Waalaikumsalam. Aya naraon jang ka dari yeu? Kieu, Mbah. Heup. Teu usah disebutkeun. Abah mah geus nyaho niatan maneh ka dari yeu. Pasti maneh teh erek disunatan. Pas nemen ieu abah keur ngasah bedog. Pulang bayu pulang. Geus cicing sama kumaha aing. Cenah sayang kawin kumaha deh. Cicing. Kumaha aing cicing sama. Abah mah hebat. Geus nyaho pamaksudan kami ka dieu. Atuh abah teh ya, kan abah mah dukun sunat. Pasti lamun anu ka dieu rek disunatan. Oh nya Abah. Yuk, mau naik di sunatan naon bae persyaratanna? Gampang persyaratan mah jeung abah mah bisa diatur. Nah, gampangna naon bae, Bah. Ye, persyaratanna lamun budak leutik mah biasana direndam sapoe sapeuting. Oh, direndam. Tapi Bah, ieu mah lain budak leutik deui. Umur geus 30. Waduh. 30 tahun ya, Jang. Atuh ieu mah alot wah. Berarti mun budak sapoe sapeuting. Ya, perkiraan direndamna 3 poe 3 peuting. Oh, berarti sakitu unggul Bah persyaratanna. Mohon. Sep mohon. Oh, mun atuh Bah. Nuhun. Sia dikeum sia 3 poe 3 peuting. Oh, geus nuhun Bah. Balik. Selang ngeuman. Geus kian. Sia kawin. Sieun ya Allah. Teu kian. Kan saya sieun sih kumaha deh. Sok teh. Bujuran. Geus kian cenah yang kawin. Culan. Daripada sia teu kawin. Bubur lagi kolot bae sia. Sok. Aduh, tiris naman. Siapa karage asup tiris.
Nggak siap ya bae penting oh. Aduh, udah siap yang kawin. Dia pasti tuh kawin. Gue kolot bae. Oh, si kantang. Ya Allah, piuju di sunatan sih. Kenapa udah gede teman ya Allah. Kumatel. Oh, siya inang malam terakhir. Isuke hanjati yo. Ayo step kuat. Enggeus, kudu kuat. Sapeting ayeuna ieu deui. Terus teman ya Allah. Enggeus, saya pasti teu kawin. Enggeus aing dieu lah oh. Sapeting ayeuna deui yo isuke hanjat. Mong, si hotel sih, kamu nih sih, teka jala, istilu penting. Saya ternyata naon. Pas ontel mah keur ngeueum. Geus tilu peuting jeung ayeuna. Itu sunatan sih. Oh gitu, emang kudu ngeum tanaun? Kok perasaan, aing mah bahala, henteu. Ya beda lah jeung siama. Siama bala keur leutik. Kan si ontel mah sekolah ayeuna mah. Dina di kemeula, itu alot. Sekalian bae dikeum ku air keras, segera molotok. Burung sama tong. Kalah beak mah heueuh meureun. Teh kalah teu kawin. Atuh kajian teuing teu jadi mah, kan ke cewekna ku urang diembat. Sama geus kajian diembat kurang. Tel, Ayo. tel. Ayo kok meni. Si kumaha, kok si di sunatan? Gua yang masih sieun neman ya loh. Saya masih sieun bae, cenah sieun kawin. Saya tadi sunatan mah kawin. Oh sih. Tapi masih sieun bae kumaha? Pokona siap kudu sunatan ada yang kawin mah. Yang ke satu, demi si bebek. Siap, kudu siap. Ayo, mat. Masuk. Kumaha aya naon kadarieu? Iya mbah, geuning nu kamari nu urang daftar ke sunatan. Oh maklum abah mah geus kolot sok pohoan. Bisa bae si abah mah. Nya abah, kumaha ayeuna bisa jadi sunatan teu? Atuh abah mah geus siap nemen wa. Erek iraha bae gek ayeuna erek kamari erek isu ge siap abah mah. Nuhun mbah, ieu siap nemen. Bisa siap lentel. Yang tel naik. Rek di dieu. Heueuh lah. Kayak mesin di dieu mah. Geus tuh sasieun gian naik. Sok ya, tel. Tenang. Eta mah ke bedog. Tuh, ogah, emang ke bedog ogah. Tuh, ogah. Teu naon jang, tenang abah mah geus biasa ieu. Geus mah kumaha, percaya bae ka abah. Eta cegeran cumuna. Siap. Capek lah. Cinjang. Bismillahirrahmanirrahim. Ogah. Cicing. Ogah. Cicing tenang mau jam nyeri. Maha sudah sunatan acan. Acan neng. Tadi aek disunat ka dukun sunat.
jadi sieun atuh da make bedong. Ih, sih kumaha sih? Serius tadi kajian Neng. Atuh serius nemen neng. Geus wae sang sunatannya kajeun. Sih kumaha? Atuh teu meunang teu disunat mah. Pasti bakal gue mau setuju juga. Ya tuang geus lampu pulih ka bapak kumaha sih? Kan moal nyawan ieu bapak mah. Neng mah kan eta masih uji baru umat Islam. Lamun teu disunat keneh. Keneh pasti bakal dijodohkeun jeung laki sejen. Kumaha nya neng? Sebenarnya mah sieun nemen. Ecana cek budak nyari nemen. Geus intina lamun teu disunatan keneh geus urang kencang. Neng, bogoh nemen kan neng. Geus eta lamun hayang dikerjakeun Neng, aku disunat heula, kudu disunat titik.